Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapa miwah ibu anu kusing kuring dipihormat, langkung tipayun hayu orang panjatkan puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinan orang sadaya kanikmatan utamina nikmat sehat. Sinareng dina kesempatan ieu urang tiasa patepang rarari. Tehilap salawat sinarang salam mugia tetap kalimpah curahkeun ka junjungan orang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, dugi ka urang salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Febri Lutfi Maulana ti kelas 11 MIPA 7 ngagem pancen salaku panembu catur dina ieu acara. Tehilap ngahaturkeun rebu nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu tos kersa hadir dina ieu acara kanggo ngadiskusikeun nganaan ningkatna kasus virus corona di Kabupaten Majalengka. Supados teu nyongkolong kana waktu sayu urang kawitan acara ieu ku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sarta pamilon anu kusing kuring dipihormat. Sataacan nica ka acara salajengna sim kuring bade nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Bapak Dr. Givari Haikal Bramantio anu linggihna di Jatiwangi, Bogor Kaping 30 Agustus 1880. Wilujeng anjing Bapak hatur kana kasumpinganana. Pangjejer anu kadua nyaeta Bapak Muhammad Dafar Reza Al-Ghifar anu linggih di Jatiwangi, Bogor Kaping 12 Juli 1870. Wilujeng anjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Supados orang leuwih neleman ka jejer anu bakal dibahas, hayu orang dangukeun kamandang ti pangjejer para pangjejer. Disumanggakeun ka Bapak Dr. Givari Haikal Bramantio kanggo ngadugikeun pandanganna. Hatur nuhun ka Bapak Dr. Givari Haikal Bramantio anu tos ngadugikeun kamandangna. Jumlah pasien positif virus corona di Majalengka daptikeun poe Senen kaping 14 September 2020 nyaeta aya 106 kasus. Nurutkeun mantena, ningkatna virus corona di Kabupaten Majalengka kulantaran masih area masyarakat anu teu matuhan aturan protokol kesehatan anu tos ditetepkeun ku pamarentah. Urang lajengkeun ka acara salajengna nyaeta kamandang ti pangjejer anu kadua nyaeta Bapak Muhammad Dafar Reza Al-Ghifar disumanggakeun kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Muhammad Dafar Reza Al-Ghifar anu tos ngadugikeun kamandangna. Virus corona ieu teh ngabere dampak ka perekonomian masyarakat. Penghasilan masyarakat urangan kulantaran ayana virus corona ieu. Kulantaran waktu anu sakedik urang sumanggakeun ka para pamilon ngan ukur 3 pamilon kanggo ngadugikeun para patarosan. Sataacan ngadugikeun patarosan, acungkeun panangan sareng nyebatkeun nami. Hatur nuhun ka Yasmin anu tos ngadugikeun patarosanana. Patarosana nyaeta naon solusi anu efektif pikeun megatkeun rente virus corona ieu. Disumanggakeun ka Bapak Dr. Givari Haikal Bramantio kanggo ngawaler patarosan ti Yasmin. Hatur nuhun tos ngawalerana nyaeta masyarakat ulah loba kaluar ti bumi sareng lamun are kaluar ti bumi masyarakat kudu matuhan aturan protokol kesehatan anu tos ditetepkeun ku pamarentah. Teu karaos ieu acara parantos rengse ti awal nepikeun ka akhir ieu acara lumangsung kalayan lancar. Hayu urang tutup ieu acara ku awasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panembu catur ngahaturkeun nuhun kana kasumpingan Bapak sareng Ibu. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.